loba duit beli sawah, beli mobil, motor. Nah, info yang miskin mah, oi. Tah, kamu bayang dah. Mobil, sawah, motor. Oi. Oh, Ron, Bat. Ada Ada naon wae. Ber bayangkeun aing ge. Bayangkeun naon? Bayangkeun loba duit. Mun karerese ada gawe ke tahu udah. Buset, bisa mah udah deh. Heeh, Intinya- pamere sok. Aing tadi kuli, aing tas kuli teh teh. Beli naon? Pacul Macul di mana? di sawah sama buat lur. Tadi ngayal naon wae sih? Ngayal naon wae? Air yang mau beli sawah aing teh. Terus Imah karek 10 tingkat maka. Mobil. Tanah, jadi beli ku yang tanah di kabeh. kalau di dia Heeh. kan udah bae. Yo, ya mun diberean loba duit nek hayal naon? Serah wae aing yang kabeli mobil, sama sipik, motor warna koneng. Nah, imah tuh tingkat lah kaji nang kawin ongko lah. Yang iya tah, aing kan tukang nyemal lega ya. Tah aing yang iya kanang domba ini teh. Nyeun peternakan domba ini teh. Kedeng-kedeng. Aisyah, eta nek nak domba nek ngangon di mana? Pokoknya di dieu, namun mah di dieu lo bagi tuh. Nah, Di tanah geus dibeli ku aing, pas koret-koret ingat lo di sia. nya ulah we pokona. Terus saya mah aing enak. Pas koret-koret teh Aing ulah. Cuma ngangon-ngangon. Dibeli kabeh ku aing. Pot ulah ya, Kamu ulah. terus saya nih, kumaha jeung aing enak. Misalnya nek ribut. Oh, ya ayo. Apa koret-koret teh? Ribut mah. Hah? Tanah nu aing. Rek aing nek diangon bisa. Ngeuna goblok Ya, bisa. lamun jokot dikikeun wae, rek kumaha emang menang sia ya. Disita buruk ku aing mah. Iya buruk tah. Geus ya. Kumaha sia aing? Adi turunnya aing. Kemarin kan aing ya. Dapat ulah aing nganggo di dia. Ulah. Pas teman-teman. Ulah. Ulah. Baik gua. Nganggo. Udah. Nungguin aja udah. Tapi ya. Anjing mau kita anjing. Naon? Bisa mana ya? Tuh si itu tadi. Si eta nek kang mondom tanah urang. Pas korek-korek. Goblok. Ini balik ya. Ini sanet ya. Ayo rek RT gaji ku meunang. Gas. Aing kuat ambek kene aing kuat bulan. Gitu. Ayo. Gede aja bang, namun Ian ganja mah. Kebon aing. ayo. Run. Rek. Rek. Ayo wartena. Ding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heran ya? Iya, tak. Masalah sih iya. Tanah urang rek diangonan, Pak. Hah? Tanah urang rek diangonan. Kayaknya dari kelas sok. Heran dia masalah naon gitu. Ya teh, yang budak ngebut. Gimana ngaributna? Naon dah wah. Ngaributkeun masalah naon sih? Kain tuh budak duaan. Ya ngaributkeun naon sih? Barudak teh. Tah budak ieu PRT ngangonan di eta urang tanah urang. Kebake ngangon kuat ulah-ulah pisan ku manehna. Dukut harejo di ditu rek ngangon orang teh. Emang tanah di mana?
anu dilebak Emang saya tak? nyen urang. Urangnya diangonan itu teh, ininya teh. Betulah kemana? Gelah ya tanah nu mana heula ya masalahna ya. Masalahna kan urang teu nyaho ya tanah nu lebah mana na. Eta PT anu dilebak anu di pelakan tanggal sampe. Oh, emang itu tanah sia gitu. Jadi kieu teh eta tanah urang tapi urang ngahayal. Tah, si ieu ngiluan ngahayal. Oh, menang ngahayal. Terus eta domba kumaha urusanana? Sarua orangnya. Udah karidang geuningan ngahayal teh lulur. Teuing sia teh. Bahal sia mah. Geus mun masalah tuh ngahayal mah geus. Salaman ayeuna mah geus. Damai. Geus mending urang ampura lah. Ampura nya. Nyabat. Ampura nya teh aduh ngariweukeun. Sananaon geus. Tubang ngahayal oge kudu ari. Urang balik nya. Baik itulah, balujar lah. Naon doang masalah ngahayal ributnya atuh wae. Berani. Kasuri. Saya teh goblok ngomong sia. Tahu udah. Ayo dah. Tadi sih ngahayal naon? Ayo ngahayal. Kedengeran. Kagok ke bulu teh. Bibir. Tajujut. Siapa? Nggak ya? Tah aing ngangon di dieu kan ulah. Cerek naon ka dieu? Iya. Teu bae tong pas. Ieu cenah aing hayu mah ditos ya. Budak. Iya ayo. Tanah Action. Tanah urang teh tapi urang ngahayal. Seruanya, ampura ya, aduh, mereweukeun bos. Yang budak ieu PT nek ngangon tanah urang. Penyetunan. Lu balik aing ah. Saya itu Teh, ini budak ngebut. Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Baraya TV, kami butuh support dari kalian. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, biar kami tambah semangat untuk menghibur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.